Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur ti payun mangga urang dihaturkeun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmatna ka urang sadaya dugi katiasa urang ngariung di tempat ieu ngajalin silaturahim. Sholawat serta salam mangga urang panjatkeun ka junjunan alam Nabi panuntun anu parantos masihan cahaya keimanan ka para umatna. Nyaeta Nabi panutan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ayeuna kuring bakal nyampaikeun biantara singkat ngeunaan narkoba. Narkoba sering dianggap jadi salah sahiji hal anu tiasa ngabahayakeun atau nyilakakeun generasi ngora. Kusabab obat-obatan ieu bisa ngaruksak sel-sel otak jeung awak manungsa. Tapi beuki ka dieu beuki loba jalma nu nyalahan atau nyalahgunakeun atau make narkoba. Tindakan tegas nu tiasa ku urang sadaya pigawe nyaeta ku cara deukeut ka Tuhan, ngajauhan pergaulan negatif sareng tengah baturan si pemakai. Pedah basa urang make narkoba, urang bakal katagihan tuluy ngalakukeun sagala cara ami bisa make atau meuli narkoba. Basa hal ieu kajadian awak urang bakal dibodohan ku narkoba tuluy lalaunan tiasa hancur. Narkoba henteu nyerang fisik wae tapi oge nyerang psikis si pamake. Dina harti nu sajen nyaeta jelema nu make narkoba biasana bakal leuwih gampang hariwang. Jadi gede kemungkinan oge jelema nu deukeut ka si pamakai ge bakal beudang pengaruhna teu kecuali kolot si pamake. Nu pastina mah kolot si pamake ge bakal stres mikiran budakna anu geus nyandu kana barang haram. Kusabab eta sim kuring moal bosan ngabejaan ka kabeh jelema. Ulah pernah sasakali ngadeuketan atau nyoba-nyobalah make narkoba naon bae alasanana. Kusabab narkoba selain mere masalah hukum nu pastina berat pisan, narkoba ge mere masalah sosial nu cukup serius. Sekian ti sim kuring, hampura mun aya kesalahan dina ucapan atau perbuatan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, anjing. Era tuh mah. Tuh.